nanti ya sudah menang. Duh iya mah euy 2-0 kemarin teh berarti kudu 3-0 tuh aya namun hayang menang teh pastilah pede menang lah insyaallah. Tapi barulah kemarin ieu nya euy nobat teh. Bro, nobatnya kumaha jadi teh? Oh, kayaknya orang adinya jangan tuh orang menang 2-0 lah, pasti juara lah. Oke, orang enak kalinya ayo. Duh lila euy barudak teh aing mah aing dagoan naik di pos ronda nurutan euy. Duh anjing barudak areueuh euy jak panas deui. Seperti begini. Eta ada Jack kok bro kalau neuleuh beungeut anjing Mang Prang. Si goblok sia kalau gitu monyet ka dia goblok weh. Si anjing mamprang goblok. Goblok ka dia sia gelut jeung aing di dieu anjing gawat lah goblok teh. Anjing aja goblok. Ya anjing mah gituan goblok main anjing. Goblok. Gimana kunaon atuh jang eta ngariweukeun di dieu masalah naon? Tuh mimitian si itu Masalah naon jang? Si itu namang cari itu elek. Da meunang kelek kado mah meureun atuh. Ieu teh gara-gara main bola lain. Yo ka dieu dengekeun aing nya. Mana yang milih Persib? Mana yang milih Persija? The Jack aing. Mana orang mana? Orang dia Sunda. Mana orang Sunda lain? Sunda orang. Ya dengekeun nya sesama orang Sunda ulah ribut. Najan mana beda pilihan, mana milih Persib, mana milih Persija. Geus ulah ribut sia teh. Sing era sepak bola mah lain yang ribut, jang olahraga, jang majukeun non ekonomi Indonesia. Nah, ekonomi mah. Lain ekonomi mah sudah aing teh. Jadi kieu jangnya ayeuna sepak bola di Indonesia teh naon? Jang mempererat tali silaturahmi bangsa Indonesia. Sing era atuh sia teh. Ye maneh sarua orang Sunda, geus sok ayeuna mah lakur. Mentah hampura. Wah, orang. Najan beda pilihan ge, kudu tetap saudara urang teh. Sok geus cenah mah baralik. Bubar ah. Lah anjing aing mah teu narima goblok lah gara-gara Mang Peca ada goblok. Tah dalekeun ku aing teh anjing lah.